Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasa Abi Venitasari ti kelas 10 MIPA genep. Abdi di dieu bade wawancara pembiang kangge tugas bahasa Sunda. Mangga tepangkeun. Tepangkeun wasta Ibu Mimin Kusmina, Naon wae padamelan ibu teh? ibu rumah tangga. Naon wae dampak Covid kana padamelan ibu? Teu aya kegiatan keluar rumah. Kumaha sikap ibu kana pembelajaran jarak jauh ieu? Sesah dipikahartos ku siswana. Kumaha pendapat ibu anu ngalanggar protokol kesehatan? Kesel kedah ditindak, dipasihan sanksi. Teu bosen-bosen masihan. Terang kumaha virus ieu teh ngabahayakeun ka urang sadaya. Naon harapan kapayuna sabada Covid leungit? Tiasa kempel sareng keluarga, sareng tatanggi, dan kaluar oge. Sakitu wawancara abdi sareng pembiang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.